Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng tepang sarem sing abdi Amelia Fadila Tunisa. Pejabat Kesehatan Cina kaping Salasa 18 Februari ngalaporkeun jumlah panerima virus corona COVID-19 anu tos dikukuhkeun atos ngalampaui 72.000 jalmi, jeung korban anu maot 1.800 jalmi. Sababaraha poe ka tukang, masyarakat digemparkeun tina wawah misterius anu aya di Cina. Ilmuwan nyebut panyakit ieu coronavirus atau virus corona. Virus corona mangrupakeun virus anu nyerang sistem pernapasan. Penyakit misterius ieu jadi ancaman nyata di Tiongkok. Di Cina sorangan, virus corona tereh nyebarna jeung newaskeun babaraha jalmi. Pamarentah Kota Wuhan jeung Guangdong ngaisolasi wilayahna. Indonesia kudu ngantisipasi potensi penyebaran virus eta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ngalakukeun 3 upaya ngaantisipasi virus corona, nyaeta kahiji, ningkatkeun kawaspadaan, anu kadua, ningkatkeun pencegahan dina pintu masuk negara, jeung nu katilu, ningkatkeun kalayanan kasehatan. Gejala virus corona nyaeta anu kahiji, gejala asup angin, anu kadua tikorosa eutik nyeri, anu katilu lieur, anu kaopat nyeri dina sendi, anu kalima batuk garing, anu kagenep nyeri dina ramo, anu katujuh meriang, anu kadalapan sesak napas, anu kasalapan suara serak. Pencegahan virus corona nyaeta aya genep. Anu kahiji, ulah ngumbara ka tempat-tempat umum, anu kadua anggo masker, anu katilu rutin ngumbah leungeun, anu kaopat ulah nyabak panon, sungut, sareng irung sateuacan ngumbah leungeun, anu kalima nyingkahan kontak sareng sato, anu kagenep ngajaga objek bersih anu sering disentuh sareng kebersihan lingkungan. Kasimpulan ti informasi tadi nyaeta virus corona teh tereh nyebarna. Jadi ulah ngumbara ka tempat-tempat umum. Kin sakitu informasi ti SIM abdi, kurang leuwihna menta dihampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.